Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sata acana tepangkeun heula simkuring Didit Maulana SPD ti SMA Negeri Hiji Cimalaka. Simkuring salaku guru bahasa Sunda ti SMA Hiji Cimalaka. Dina ieu kasempatan simkuring bade madarkeun materi ngeunaan bahasan tradisi Sunda. Ieu materi teh aya di kelas 12 semester hiji, kompetensi dasarna teh di 3.1 ya teh. Di dia bahasan tradisi anu dicandakna nyaeta ngeunaan kampung adat Sunda. Salajengna anu mimiti nyaeta budaya heula nya tina wangunan budaya janten nurutkeun kuncara ningrat asalna teh tina kecap koler tuluy jadi kultur anu hartina sagala daya jeung kagiatan manusia pikeun ngolah jeung ngarubah alam. Nah ieu teh kanggo wangunan budaya numutkeun kuncara ningrat. Teras anu kaduana nurutkeun Ki Hajar Dewantara, budaya mangrupakeun hasil perjuangan masyarakat kana zaman jeung alam. Ta ieu perjuangan teh ngabuktikeun kajayaan jeung kamakmuran hirup masyarakat tina nyanghareupan bangbaluh atanapi masalah pikeun ngahontal kasalametan jeung kabagjaan. Salajengna aya 7 unsur nya kanggo budaya teh, aya 7 unsur ieu teh pamadegan teh numutkeun kuncara ningrat. Anu kahiji teh 7 unsur budaya teh diantarana ya bahasa, anu kahiji tina bahasana. Terus anu kadua aya tina sistem pangaweruh atanapi dina ilmu pangatahuanna. Terus salajengna nu katilu unsur nu katilu teh nyaeta sistem kamasyarakatan atawa organisasi sosial anu aya dina lingkup hiji masyarakat. Terus anu kaopat aya sistem peralatan hirup jeung teknologi. Ieu kanggo unsur nu kaopat. Terus salajengna aya sistem mata pencaharian atanapi sistem pakasaban. Ieu teh kanggo unsur anu kalima. Salajengna nu kagenap aya sistem religina. Tah aya sistem religi teh maksudna sistem kepercayaan atanapi agama anu dianut tina hiji masyarakat eta. Salajengna unsur anu terakhir nyaeta unsur kasenian tina budayana teh. Lajeng ku majuna teknologi jeung kamakaran zaman gede mengaruhana kana robahna budaya ieu teh, tapi zaman kiwari ge masih aya keneh sawatara daerah anu nyepeng kana tali paranti karuhuna sewang-sewangan. Janten aya keneh lingkup masyarakat anu masih nyepeng pageuh keneh kana budaya ti karuhuna sewang-sewangan. Teras budaya anu diunggal daerah di tatar Sunda teh beda-beda. Janten sanajan sarua bahasana, bahasa indungna nyaeta bahasa Sunda, tapi bahasa Sunda anu dipake di unggal daerah ge henteu kabeh sarua. Aya oge anu nyebat istilahna teh bahasa Sunda wewengkon, janten beda-beda. Unggal daerah teh bahasa Sundana biasana beda. Teras salian ti bahasa kitu oge kasenianana anu kacidareana tur teu sarua di unggal daerah, janten beda-beda kanggo bahasa sareng kasenianna. Teras di dieu sababaraha conto kampung adat. Di dieu teh kampung adat na teh seueur. Kampung adat teh kampung hiji perkampungan atanapi hiji wilayah anu masih nyepeng keneh adat istiadat ti karuhun. Nah, contohna ieu di dia ya kampung adat anu aya di tatar Sunda teh ya kampung Naga anu peranahna teh di Tasik ieu teh. Teras aya kampung Cipta Gelar di Sukabumi. Salajengna ya kampung Baduy di Banten. Teras aya kampung Kuta anu lokasina teh di daerah Ciamis. Teras aya kampung Pulo anu aya di Garut. Salajengna ya kampung Cireunde teh aya di Cimahi nya. Salajengna ya kampung Mahmud di daerah Soreang, Kabupaten Bandung. Salajengna aya kampung Urug teh nu aya di Bogor. Tah di dieu nu kahiji teh kampung Naga teh kanggo lokasina teh aya di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, kampung Naga teh. Teras kebiasaan pendudukna masih keneh pageuh nyekel adat kebiasaan karuhuna kampung Naga teh. Teras wewengkon kampung Naga teh legana sekitar 5 hektar, legana teh lumayan lega. Teras anu dijadikeun pakampungan aya 1,5 hektar. Dina 1,5 hektar wilayah eta teh nu ngawangku paimahan. Teras pakarangan, teras aya oge balong, teras jeung pasawahan penduduk. Sesana mangrupakeun leuweung di dinya teh di kampung Naga teh anu disebut Leuweung Karamat lantaran di eta leuweung teh aya makam karuhun masyarakat kampung Naga. Teras di kampung Naga teh jumlahna teh aya 113 wangunan.
110 diantarana wangunan mangrupakeun imah ieu teh. Dina 113 teh 110 teh mangrupakeun wangunan imah. Teras wangunan sejena nyaeta anu tilu deui teh nyaeta aya wangunan Bumi Ageung, teras aya Bale Patemon jeung masjid. Nah, di dieu kapendak oge nya kanggo sistem religina kusabab aya masjid berarti sistem religi anu dianut ku Kampung Naga teh tos Islam di dieu teh. Tah ieu Bumi Ageung teh tempat neundeun barang-barang pusaka. Nah, teras Bale Patemon teh tempat ngayakeun kumpulan warga jeung narima semah. Nah, teras ari masjid mah nya tempat ibadah warga jeung ngayakeun upacara-upacara keagamaan Islam kumargi di masjid. Teras kanggo kasenianna anu meunang ditanggap di Kampung Naga aya sababaraha kesenian nyaeta terbang, beluk jeung rengkong. Teras kesenian anu dianggap mangrupa warisan anu tadi teh mangrupakeun kesenian anu dianggap warisan turun-temurun ti karuhuna. Teras urang Kampung Naga oge pantrang nyaritakeun ngeunaan lembur katut sajarahna dina poe Salasa tah ieu salah sahiji kepercayaan di Kampung Naga nya janten cenah ulah nyaritakeun ngeunaan lembur katut sajarahna dina poe Salasa, Rebo jeung Sabtu cenah. Komo nyaritakeun luluhurna atawa karuhuna mah cenah dipahing pisan, dilarang pisan nya. Teras ari sababna poe Salasa, Rebo jeung Sabtu teh mangrupakeun poean nyepi di Kampung Naga teh. Teras Kampung Naga teh diadegeun ku sembah dalem Singaparna cenah anu dianggap karuhun urang Kampung Naga ratusan tahun katukang. Sembah dalem Singaparna teh salah saurang anu nyebarkeun agama Islam di Kampung Naga. Salajengna anu kadua teh ieu aya Kampung Ciptagelar. Kampung Ciptagelar teh peranahna teh aya di Kampung Sukamulya, Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi. Ieu teh Kampung Ciptagelar. Teras Kampung Ciptagelar teh geus sababaraha kali ganti ngaran nya saacana teh Ciptagelar asalna tina kecap Ciptarasa asalna teh namina. Teras pindah tempat, pindah ngaran dugi ka ayeuna namina jadi Kampung Ciptagelar. Teras sistem religina nyaeta agama Islam nya pami di Ciptagelar teh sami sareng Kampung Naga tos Islam. Sanajan masih keneh kental unsur animisme jeung dinamisme agama-agama kepercayaan. Tah ieu buktina teh katingali tina upacara-upacara anu sok dilaksanakeun di Kampung Ciptagelar salah sahijina upacara hijrah wangsit. Pindah tempat kalayan wangsit ti karuhun anu ditepikeun ka pupuhu atanapi pupuhu teh kepala desa di Ciptagelarna nya pupuhu teh ketua. Teras ieu wangsit daek teu daek kudu ditarima. Salajengna di dia ya Kampung Baduy. Nah, Kampung Baduy teh peranahna teh ieu di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Banten nya pami Kampung Baduy. Teras para etnologi nyebutkeun yen sifat urang Baduy teh konservatif nyaeta kukuh kana adat istiadat jeung tali parantibuhun. Teras sistem pakasaban nyaeta tatanen atawa ngahuma. Teras pami di Kampung Baduy di masyarakat Baduy masih ngagem keneh Sunda wiwitan serta acan Islam sanajan di Baduy teh kan aya nu namina Baduy luar sareng Baduy jero. Nah, biasana Baduy jero anu masih ngagem keneh agama kepercayaan Sunda wiwitan. Tah lian ti anu tadi tos didugikeun ngeunaan kampung adat di dia sababaraha istilah arsitektur dina budaya Sunda nu kahiji teh ieu wangunan Julang Ngapak. Julang Ngapak teh wangun suhunan anu handap kenca katuhuna leuwih meber teras dipapandekeun kana jagjang manuk julang anu keur ngalayang. Tah ieu tiasa ditinggal kanggo bentuk suhunana tina Julang Ngapak teh sapertos kitu. Teras nu kadua ya jogo anjing. Tah jogo anjing teh nyaeta wangun suhunan anu rata cenah sarta bagian tukangna leuwih handap ti bagian hareupna di papandekeun kana anjing anu keur ngajogo. Nah, ieu bentukna sapertos kitu. Terus anu katilu teh ya bentuk badak heuai. Tah wangun suhunan anu rata sarta bagian tukangna leuwih jiga suhunan jogo anjingan di bagian hareupna make sorang deui nepi ka katembongna ti gir dipapandekeun kana badak nu keur heuai katinggalna teh. Tah teras anu kaopat ieu teh aya parahu kumurab. Ieu teh suhunana teh bentukna sapertos parahu wangun suhunan panjang anu tungtungna make jure. Ieu teh nepi ka katembongna tina jiga parahu anu keur nangkub ieu suhunan ieu teh. Salajengna nu kalima aya suhunan jolopong. Tah pami wangun suhunan jolopong mah wangun suhunan anu tungtungna teu make jure
sok disebut oge suhunan panjang. Teras salajengna aya suhunan limasan. Apa maksudna limasan wangun suhunan pasagi anu make jurek. Salajengna di dieu teh nu kagenep teh aya suhunan limasan. Ah ieu teh wangun suhunan pasagi anu make jure ka tembongna teh saperti limas nyungcung bentukna teh. Hatur nuhun sakitu heula nu tiasa kapihatur ngeunaan bahasan tradisi dina bahasan tradisi materi kelas 12 semester 1 KD 3.1. Sakitu nu tiasa kapihatur hatur nuhun kana perhatosana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.